Waktunya Canggih Gar, carita ngeunah dan segar. Kunaon jang paku teh dicabutan anak? Utang bapak. Kutang saha? Eta kutang nu emeh. Pak, pangyanakeun cayeut, Pak. Sarjun, sok sia, geus biji kebiasaan teu matu teh, lain molor sia. Jam sakieu can sare, ngadon nita bapak sorangan deui. Aduh, Pak, pangyanakeun cai hayang je haus. Nah, ari si laing budak teh dikepret sia ku aing, bener-bener nurus tunjung. Pak, Naon deui? nya upami bapak bade ngepret abi ka dieu, punten atuh Pak sakantenan pangyanakeun cayeutnya.